Mari kita putar otak kita jauh ke belakang. Kemana kita sedang merasakan masa-masa dimanja, dipikadedeh ku si mama sama ku si papa baheula. Rasana teh anjir, moal aya duana lah jeung ayeuna mah. Baheula mah ceurik teh gara-gara labuh tina sapeda. Ayeuna mah pedah cinta, pak lop. Baheula mah sirik teh pedah babaturan boga teteh makan pestol nu kaluar cai. Sekarang mah sirik teh pedah batur mah loba kabogo. Aing mah loba hutang. Aing sorangan inget keneh. Masa kecil aing mah beda jeung masa kecil budak zaman ayeuna. Budak ayeuna mah nyakal gadget, laptop, power bank. Aing baheula boga Tamagotchi ge bangga. Budak ayeuna mah kasian, gak bisa ngerasain ucing sumput, galah perepet jengkol jeung kaulina nu sejenna. Da ayeuna mah aya warnet, arulian teh nyanyi OPB, poker, Shanghai. Aing inget baheula osok ucing sumput, dan di saat aing ucing nyaho nyarumputna ka mana? Karoblog teh nyemput ka imah masing-masing geura. Aing mariweuh neangan kukurilingan. Aing nu diteanganna nyampak teh nu hiji keur dahar, nu hiji geus mandi, nu hiji dihaslin bade dihuapan ku indungna. Ari aing cry. Terus ieu lai di nu jajanan. Inget tukang endog puyuh anu kana citakan keun geuningan. Padahal lain endog anjis eta mah tarigu pak. Endogna hiji tariguna 4 karung aing ge apa. Naha aing nu meuli jeung aing nu kudu daek masak. Aya si emang tukang dagang gadagna naon? Narima duit hungkul, goblok geunah si emang teh. Ngeunah si emangna, ngeunah teu di aing. Jeung naha aing teh beut daek deui. Tingali siah mang panggih disonai tanpa henti ku aing. Terus lai nyaho kadaharan mie Jepang keur sakola SD. Inget keneh mie Jepang sungut sia tera pensiun lah. Itu teh padahal mah nyenyerean lai Aisyah anu tinu tarigu terus dibentuk nyarekeun. Dan nyeuna eta nyenyerean teh di Limbangan lain di Jepang. Goblok aing katipu besar ku si ibu-ibu eta baheula keur SD, tapi baelah da ngeunah ya. Aya deui permen karet Yosan. Berhadiah tato pemain mengbal anjis lai. Cenah barang siapa yang berhasil mengumpulkan cangkangnya yang berhuruf YOSAN bakal menang hadiah sepeda, kantong, jalan-jalan ke Universal Studio. Tapi kata mitos mah cenah da huruf N mah teu dijieun ti pabrikna oge. Atuh nepi ka panganaran pindah ka Siguling ge moal aya nu meunang hadiah ari sia Yosan goblok. Aya deui ieu mah anu paling nyebelin. Tukang jimot anu dicangcang teh geuning. 500 mun teu salah mah sapaehna. Geus kitu eta mah teu kudu dicaritakeun, harapal meureun lah. Tapi sweet moment keur leutik aing nu paling hepan nyaeta mengbal wit barudak sore-sore.
lapangna sawah garing anu karek dipanen. Semua pemain diwajibkeun sendalna dibuka. Sabab lamun teu dibuka mah bakal alus nyetakna. Unikna mengbal ieu weuh ti haung gaul. Alah aing ngomong naon. Balikan unikna mengbal ieu eueuh ti hanggul. Tapi diganti ku sendal ditumpuk-tumpuk. Jarak badagna gawa ku sendal nu ditumpuk jarak badagna gawa anjing ngomong naon aing. Ku sendal nu ditumpuk jarak badagna gawang. 3 lengkah orang dewasa. Saacan main pasti aya istilah sweet jeung perjanjian. Lamun handball bola kana leungeun ngaku sia mun teu ngaku didoakeun sing mautna calangap jeung sing jomblo saumur hirup. Gitu kita mah bray. Geus lah. Pokona mah kaendahan zaman baheula mah moal beak-beak ditulis mah euy. Keun weh lae. Jang bahan caritaeun lamun boga budak. Kan sakitu ti aing mah. See you guys. Sampai jumpa di cerita aing yang selanjutnya. Ulah dinengekeun oke?